Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Radio DSK 103,2 FM midangkeun Sasakala Tatar Sunda. Sasakala Tatar Sunda. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngeprong nasilan tangan. Nyanghu nyar di juru negeri milang laku esi bumi. Hare-hare jeung karep ngaler ngidul pepentasan. Rawayan aing-aingan biheng tapi lalampahan lalakon panjang cacahan. Paboro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan paheujeun lain. Nenden rusiah tebuni lebah amparan saraka. Sasakala Tatar Sunda. Ajang nu ngaguar lalakon carita mangsa baheula. Sejarah patilasan mangsa harita karuhun ki Sunda. Waktu bihari jadi ciri tuga kiwari. Di pedar tina buku Yasana Aan Merdeka Permana digarap ku panutur catur Andi Saputra. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Produksi RMG Record. Arum Tanjung Pugur Sirung Pangangonan Kantun Ngaran Jukut perang pulas dunya Tikoro kapanggang garing. Remes kesang berem getih pamuhalan pulih batin. Sasakala Pajajaran. Sasakala Pajajaran. Sasakala Pajajaran. Singasari keri kanan payung lilis liling gagati. Di puncakan manik molah payung getas dilinggaan. Di puncak naku omas deng payung sabarilen benang ngagaler kulung sir. Tapok terong emas kelok gelewer paranjang papan. Kikicep dengan diliut deg semut sama sadulur petana atataman pindah. Nubieu teh sempalan tina catatan penting ngagambarkeun rombongan para putri kadaton ti Kabalu. Indit sirip pindah kadayeuh karaton anu anyar anu katelahna Pakuan dina taun 1482 Masehi.
Di aletan teh nuturkeun aletan badag nu dipingpin ku Prabu Jayadewata. Narpati nu anyar diwastu atawa dilantik jadi raja. Raja ti karajaan naon ari Prabu Jayadewata? Lalakonna rada panjang. Harita di tetara Sunda aya 2 karajaan badag. Nu hiji katelahna karajaan Sunda, nu hiji deui katelahna karajaan Galuh. Tapi ari baretona mah eta 2 karajaan tengah hiji. Nyata kaereh ka karajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara ngadeg tahun 358 Masehi. Leungit Tarumanagara ngadeg kerajaan Kendan dina tahun 516 Masehi. Dina tahun 612 Masehi, kerajaan Kendan oge robah jadi Galuh. Ari tina sempalan Tarumanagara kene muncul Maharaja Tarusbawa ngadegkeun kerajaan Sunda. Boh Galuh, boh Sunda pada jadi nagara badag di tatara Sunda harita. Galuh kumawasa di tebeh wetaneun Citarum, jeung kerajaan Sunda kumawasa di tebeh kuloneunana. Tepikeun ke tahun 1482 Masehi, Galuh dirajaan ku Prabu Dewa Niskala, jeung kerajaan Sunda dirajaan ku Prabu Susuk Tunggal. Dina tahun eta, Prabu Dewa Niskala nyerenkeun kekawasan Galuh ka Prabu Jayadewata anu sasat putrana pisan. Ari Prabu Susuk Tunggal nyerenkeun kakawasan kerajaan Sunda kanu jadi minantuna anu tayalian iwal ti Prabu Jayadewata. Prabu Jayadewata sasat dibenum 2 kali. Kahiji dilantik salaku raja kerajaan Galuh, nu kadua dilantik salaku raja kerajaan Sunda. Atuh ti harita kerajaan di tatar Sunda dihijikeun deui jiga keur zamana kerajaan Tarumanagara. Prabu Jayadewata nampi jujulu Sri Baduga Maharaja. Aletan ti karaton Surawesesa kawali teh sasat indit sirib. Sararea muruk ka karaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati di wewengkon Pakuan atawa Bogor kiwa. Karaton di dayeuh Pakuan teh kecil agreng. Geus dijieun ti baheula mula nyata dina zamana Prabu Tarusbawa, raja kerajaan Sunda, jadi narpati antara 668 tepikeun ka tahun 723 Masehi. Sababaraha minggu sanggeusna anjog, Sri Baduga Maharaja kakarangayakeun Sinewaka, ngumpulkeun para pati. Kanjeng Prabu hoyong ngabadantenkeun hiji hal anu kalintang penting. Kaula teh hayang merengaran kayu nagara anyar para pati. Saur Kanjeng Prabu, baheula ieu wewengkon karajaan teh katelahna Tarumanagara. Geus kitu ngabagi 2, nu hiji jadi kerajaan Sunda, nu hiji deui jadi kerajaan Galuh. Ayeuna ku kaula dihijikeun deui dina hiji beungkeutan. Piraku ngaranna kudu balik deui jadi Tarumanagara. Saur Kanjeng Prabu deui, para patih oge tetelesa pamikiran jeung nu jadi raja. Yen nya ieu nagara kudu boga ngaran anyar lain Tarumanagara, lain Sunda atawa Galuh. Namung naon pinamieunana Gusti? Anu sakintena payus dianggona kerajaan Gusti Prabu, ceuk salah saurang papatihna. Ku kaula oge can kapikir naon pingaraneunana anu alus. Atuh ku sabab kitu, ayeuna kaula rek merih pati aranjeun pikeun pada mangneangankeun hiji ngaran anu sakirana bakal payus mun dipake ngaran ieu negara. Sok ku kaula dibere waktu saminggu pikeun mikiranan pingaraneunana. Engke dina waktu karumpul deui di Paseban Panurakan, sararea geus bisa ngasongkeun sababaraha ngaran pikeun dipilih.
Saur Kanjeng Prabu. Rupa-rupa talajak para patih dina ngihtiaran pingaraneun nagara, aya nu ngumpulkeun ahli kabatinan, aya nu ngumpulkeun ahli neangan ngaran hade, aya oge nu menekung mujas medi, dan ada yang agung sangkan diberi ilham. Aya patih opatan kacidadariana dina hayang manggihkeun pingaraneun karajaan. Maranehna nyata patih Pramudista Jaya Menjang, patih Muria Sangar, patih Baliang Ulung, jeung nu kaopat patih Sanggara Palak. Maranehna ngihtiaran hayang manggihan pingaraneun keur nagara rupa-rupa tareka. Aya nu catapa di Gua Peteng, aya nu nyepi di Ponclot Gunung, malah aya nu tatapana dina cai anu nyuruh bari sabota pateh embun-embunan diantep sina kacurgan cai. Ngan bawaning kubekal mah teu burung nimukeun pingaran. Atuh dina waktuna Sinewaka papatih nu opatan teh geus nyakuan sababarangaran pikeun dipilih. Sri Baduga Maharaja ngajak ngariung teh lain di tempat nu biasa, tapi ngajak milih tempat khusus. Nyata di hiji panisan katelah Puri Pamulihan, nyata tempat raja ngahanang-nganing ti jauh ti dayeuh Pakuan sisieun walungan Cihalibung. Geus teu sabar hayang gera ngabandungan kumaha hasilna para patih. Saur Kanjeng Prabu. Patih nu opatan nyata Ki Pramudista Jaya Menjang, Ki Muria Sangar, Ki Baliang Ulung jeung Ki Sanggara Palak ting cardok nyembah. Kituna teh bari nyebutkeun yen geus hasil milih sababaraha pingaraneun. Sadayana aya opat anu kinten-kintenna tiasa dipilih pijanteun nami nagara kaulanu. Ceuk Ki Pramudista Jaya Menjang. Cing, coba sebutan hiji-hiji. Saur Kanjeng Prabu. Ki Pramudista ngareret ka Ki Muria Sangar. Meureun maksudna mah menta sangkan Ki Muria nunataan. Atuh geus kitu mah cedok Ki Muria Sangar nyembah hormat. Dawuh timbalan. Ye jisi abdi bade ditataan hiji-hiji anu ku abdi-abdi sadaya parantos kapendak. Walon Ki Muria Sangar turu saterusna Ki Muria nataan hiji-hiji. Kabehanana maya opat calon ngaran, cenah kari dipilih bae mana anu surup jeung wibawa nagara. Hiji nami nu kapendak teh nyaeta Karajaan Anjungan Pakuan. Anjungan teh hartosna karaton Gusti. Ceuk Ki Muria Sangar. Sri Baduga Maharaja ungut-ungutan bari semu ngemut-ngemut. Nah pantes henteuna nagara dinamian Karajaan Anjungan Pakuan. Cik, naon deui? Nu kadua nu kapendak teh nami Limbang Gandika. Limbang Gandika teh hartosna gajah anu adil. Satu gajah gaduh kakiatan namung tarasa gawayah ganggu kanu sanes. Ceuk Ki Muria. Sri Baduga ngahuleng sakedapan. Cing, ngaran anu katilu naon? Dupi nami anu katilu mah nyaeta Birakarta. Maksudna 8 bentang nu gumebiara. Dipiharep ieu nagara teh nyumorotkeun cahayana ka 8 juru angin. Kitu Kanjeng Prabu. Ceuk Ki Muria Sangar. Cik, nu kaopat naon Pati Muria? Saur Kanjeng Prabu deui. Atuh daradad Ki Muria Sangar ngasongkeun ngaran anu kaopat. Dupi nu kaopat mah nyaeta Pajajairan. Hartosna lega kakawasaan Gusti Prabu. Ceuk Ki Muria Sangar. Sri Baduga Maharaja tos ngahuleng deui bae rupina anjeunna oge sami bingung. Ngaran mana nu alus pikeun dipilih jadi ngaran nagara.
Hade. Bere tempo we sangkan kaula bisa mikiran mana nu sakirana payus jeung eukeur ngaran ieu nagara. Saur Kanjeng Prabu. Atus salami saminggu mah giliran Kanjeng Prabu nu menumpi jeung nyepi teh. Anjeunna neda kayang agung sangkan di pasian bong bolongan. Tinanggoning milih pingareun nagara kalawan payus. Saminggu ti harita Sri Baduga Maharaja parantos ngempalkeun deui para papatihna di paseban panurakan. Ladang kaula menakung mujas medi nganeda kayang widi. Breh kabere bong bolongan. Yen ngaran nu kudu dipilih teh nyaeta nu kaopat. Saur Kanjeng Prabu. Upami kitu mah tangtos nami pajak jairan teh anu Ceki Pramudista Jaya Menjang. Bener. Eta pisan ngan kadengen aku kaula mah jadi pajajaran. Saur Kanjeng Prabu. Para papatih anu aya unggut-unggutan sararea samiuk satuju yen nya ngaran nagara anyar teh Pajajaran. Jaran kitu nu lumangsung Pajajaran waktu dirajaan ku Sri Baduga Maharaja. Ngalaman kemajuan nu pohara. Mun managri sugrih rahayat nemukti eta ukur dina zaman pakuan Pajajaran dirajaan ku Sri Baduga Maharaja. Nagara nu kaereh ka Pajajaran ngaleuya titungtung wetan tepi ka tungtung kulon. Titungtung kaler tepi ka tungtung kidul. Kawetana ka Kali Cipamali, ka kulona ka ujung kulon. Laut kaler jeung laut kidul jadi kekawasaan pakuan Pajajaran. Kahirupan di muara, kahirupan di laut, munggu hirup. Loba urang Sunda anu jadi manusia laut, sabab biasa neangan pangupa jiwa di tengah sagara. Nagara oge pan perlu ngabogaan ahli laut, puh hawang katelahan. Lamun keur aya upacara seren taun Kuwera Bakti. Ngirim sebak nagara rajol ti suklakna ti siklukna. Datangna ti wewengkon basisir ngirim sebak teh kumang rupa hasil laut. Ayaning lauk asin, tarasi, uyah jeung petis udangna. Mun ngirim sebak teh datangna ti wewengkon pagunungan. Sebak nu dikirimkeunana parehuma sababaraha dongdang. Kapas sababaraha dongdang. Hasil palawija oge sababaraha dongdang. Malah ingon-ingon mah geus teu kaitung. Rek dombana, rek udana dialeutkeun kabeh ka dayeuh pakuan Pajajaran. Reng saeta atuh di goah ieu rupa-rupa pakaya hasil bumi. Ari gegesan parehuma mah diteundeuna di tempat khusus nu disebut leuit. Leuit teh ngajajar di sisi adegan nu disebut goah teh. Jumlah leuit teh aya salawe jajar. Ari sajajarna aya salawe leuit. Di dayeuh diayakeun pesta. Pestana lain sapoe 2 poe tapi tepikeun ka 40 poe 40 peuting. Bari ieu rupa-rupa karesmenan. Peuting ieu di alun-alun Jawi kita atawa kuta jero diayakeun pintonan papantunan. Isukna aya pintonan wawayangan, aya sasandiwaraan, aya bobojegan, aya pintonan seni ibing jeung ngawih saperti getuk atawa ketuk tilu tepak lindrik jeung litrik gambir, gending karesmen. Malah aya pintonan adu jontor sagala rupa. Ari adu jontor teh mintonkeun pangabise ijen keur nu baroga tanaga bedas. Dina pesta kuare bekti oge sok aya panalimaan keur jadi ponggawa atawa perjurit anyar.
hayat sarupa bunga pangagung pada berak ngan kilang kitu ari nu nyungklit ati mah aya bae. Ati nyungklit lain dumeh henteu kaagehan pangpajiwa atawa dumeh dirina miskin batur sagala aya. Nyungklit soteh alatan teu sugema ku pangajen dabongan manehna geus bisa ngukur sorang. Aing teges boga jasa ka nagara, tapi nah nagara teu mulang tarima anu samistina ka aing. Kitu cek grentes hate Patih Pramudista Jaya Menjang. Ieu katugenah teh mimitina maukur disidem dina ati sanubari ngan sanggeus mireng sobatna nu ngaran Patih Mulia Sang Arge Sarua. Jiga nu ngangluh atuh duanana jadi bruk-brak nembongkeun eusi hatem. Kaula tugenah ku pangajen Kanjeng Prabu asa teu luyu jeung jasa-jasa urang, cek Patih Pramudista. Manehna nyebutkeun Sri Baduga Maharaja kurang adil jeung wijaksana ka maneh. Radio DSK 103,2 FM Rengse midangkeun Sasakala Tatar Sunda. Sasakala Tatar Sunda. Sasakala Tatar Sunda. Di pedar tina buku Yasana Aan Merdeka Permana, digarap ku panutur catur Andi Saputra, pangreka sora Dery Sanjaya, produksi RMG Regot, parekanja sakitun kapihatur. Sasakala Tatar Sunda. Wilujeng Kantun.